Pangkeun nami abdi Daifa di kelas 8C. Bade ngadugikeun biantara tentang keagamaan. Guru-guru sanesipun dipihormat hadirin sadayana. Ku kahormatan ieu abdi bade nyarita sakedik perkawis agama. Agama mangrupakeun salah sahiji sistem ajaran ilmu anu ngatur hubungan antara manusia jeung Gusti, oge manusia sareng sasama. Dina kahirupan sapopoe, agama teu saukur ngajarkeun urang kumaha cara nyembah ka Anu Maha Kuasa, tapi oge ngajarkeun nilai-nilai kahadean, kaasih sareng silih hormat. Agama jadi pondasi pikeun ngawangun akhlak nu mulia. Ku sabab eta, urang salaku jalma anu boga iman kedah salawasna nerapkeun ajaran agama dina limpah hirup urang. Contona sangkan urang teh ngahindarkeun tina dosa, ngalakukeun amal soleh, sarta ngahargaan batur sanajan beda agama. Di zaman kiwari, kadangkala umat agama manggih tantangan dina ngajaga karukunan nanging urang sadayana kedah mikawanoh yen tujuan utama agama nyaeta ngajembatanan rasa silih asih jeung silih asuh antara sasama. Ku kituna urang kedah nguatkeun tali silaturahmi henteu ngantepkeun bedana agama jadi sumber perselisihan. Dina ngadegna agama, tangtos aya aturan-aturan anu wajib dihormat oge dimilare kabebasan lain pikeun percaya jeung amal anu laku numutkeun ajaran agama masing-masing. Ku cara kitu urang bisa hidup rukun babarengan dina rasa silih hormat jeung silih kasih sayang. Ku kitu saurna biantara abdi, mugia janten tata laku urang dina ngajalankeun iman jeung ngahargaan agama sejen. Mugia Gusti ngiringan urang dina nerapkeun kahadiran di bumi ieu. Hatur nuhun parantos ngadangukeun. Sekian biantara ti abdi. Maaf jika ada kata yang tidak enak didengar atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.